sing hade omongan, sing hade pagawean, sing hade dahareun, sing hade tingkah. Awas cek Syekh Junaidi beguala ka muridna teh lantaran karasa ku sorangan keur teg hate bae ngaganggu kana kanikmatan salat. Teu bisa salat, teu bisa wiridan cek cenah aing ieu. Tu matak urang mah mantak atuh mah emang tirok wiridan ieu urang henteu. Mantak ditanya, "Ai tadi subuh jam sabaraha?" Aing mah jam 7 jah. Boro-boro hudang peuting. Tata gangguan. Sok bersihan gerage. Bakal hudang ti peuting. Nikmat jasa. Ieu urang nu mantak hareudang ieun hareudang, ieu sebenarnya lain cuaca. Lain cuaca ieu kredit. Nu mantak supi-supi teh salah sahijina baju bulu. Jadi ahli tasawuf mah make baju bulu teu hareudang lantaran kosong beteng tina dahar, kosong beteng tina nginum, kosong tina pikiran salian Allah. Jadi tiis ka Gusti Allah mah cek awak urang make jas tengah poe. Coba ge tengah poe make jas mun basi keneh hareudang berarti awak can hebat. Geus urang hayang nyaho coba dihebat-hebat geus urang. Sanajan teu hebat urang hebat-hebat maneh geus. Asana sore ka rumah sakit. Itu bisa digitu-gitu atuh aja perasaan, itu bisa dibobodo. Masya Allah, hese jasanya aya di supi teh artina mah bening ati, macam-macam lah. Nah iyalah Syekh Junaidil Baghdadi ketika nyana kakarak datang ka makom mah tah eta teh mun ngadenge suara ede mun ngadenge wiridan di makom mah kitu kok mau patali jeung doa anu sok dibaca ku manehanana langsung robah ngadenge ayat-ayat suci Al-Quran robah robah bae langsung ngadenge nazoman syairan robah eta ditingali ku para murid ditingali teteh ku para tokoh seperti etalah tapi begitu manehanana tak datang kana hal mun cicing bae teu kicep-kicep aja cicing mun ngarep ngulon teu robah-robah mun ngetan mun nangtung